Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Danget ieu sim kuring sejak medar. Dongeng Peucang jeung buhaya. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula di hiji leuweung wanci tengah poe ereng-erengan. Sakur sasatoan keur ngariuhan. Kacaritakeun Peucang. Manehna pohara ngarasa halab-habna. Koloyong Peucang ka walungan nu pernahna teu anggang tidinya. Rek ngalakik nginum sasebeuna. Kitu ceuk pikirna. Karek ge 2-3 leguk. Gep teh sukuna aya nu ngegel. Peucang reuas lain mameueusan. Tapi teu bisa ngejat lantaran sukuna pageuh kacakep. Boro-boro ngejat, ngajarete ge hese. Peucang jaba reuas jaba nyeri. Jaba kaduhung deui dirina teu ati-ati. Bakat ku halab-hab atuda. Sologoto kana cai we. Buhaya mah nu keur nango ngadodoho teu katenjo. Tapi dasar Peucang mah pinter. Sakolepat ge geus manggih akal sangkan dirina salamet. Sanajan sukuna karasa nyeri, digegel ku buhaya nu huntuna sakitu ranggetengna. Tapi Peucang api-api teu ngarasa we. Luk deui tungkul neruskeun nginum. Geuning aya maneh buhaya? Keur lumayan nya. Hampuranya kuring teu sopan. Ngaliwat teu kepuntenan. Boa-boa bieu teh katincak irung. Hampuranya teu kuat ku halabab kuring teh. Ceunah. Ngadenge omongan Peucang, buhaya ngarasa helok. Nah Peucang meni tenang, kawas nu teu ngarasaeun sukuna digegel. Tong andahar-dahan kaya atuh buhaya. Moal ge ngeunah. Cek Peucang. Mana udah kali pada rumah suku maneh cang. Cek buhaya ngomongna rada ngosong. Dabari barang gegel. Watir. Mun kuring boga hakanan mah meureun dibikeun ka maneh. Tapi naon atuh da kuring mah teu boga nanaon. Boga awak ge apan ieu sakieu leutikna. Jeung barina ge boga urusan anak pamajikan. Mangkaneng pamajikan kuring kamari anyar ngajuru deui. Teuing 4 teuing 5 saborojolan teh. Cek Peucang. Cik, atuh sing karunya ka kuring cang. Piraku kuring kudu pae kalaparan. Jika atuh minta suku maneh hiji mah lumayan we tambah pae lang layeuseun. Buaya ngomongna mani lengas-lengis sangkan dipikarunya. Heug atuh, ari maksa-maksa teuing mah. Wakir we kuring mah. Manpek atuh, lepekeun heula eta dahan kai nu keur diheungem teh. Terus ungut maneh calawakeun sing tarik. Arah buntung sakaligus. Dan nyeri ari di sagetan sautik-sautik mah. Cek Peucang. Sok, ayeuna mah geura calawak sing rubak. Cek Peucang deui marentah bari panonna gular gilir neangan dahan atawa awi nu sakira meujeuhna pikeun metakeun akalna. Ari buhaya barang karasa kana sungutna aya nu asup, capluk we nyapluk sataker tanaga. Da samarukna mah nu asup teh suku Peucang sakumaha ceuk janji tadi teh ya. Atuh puguh we ari capluk ari cep. Si haur teh nyundak kana lalangit sungutna luhur handap. Terus nyecep hese dipukahkeunana da kapaseuk kuregang nu nyerungsem dina saban bukuna. Sungut buhaya jadi samutut, rungkang kuregang haur. Kalaku haben digubah gabik
laun-laun mah haur teh nungtut narecat tina sungut buhaya. Tungtungna golomong we lesot sapisan. Arisot ariseot buhaya ngudag kasih si cai. Tapi peucang geus mangpet ka tonggo, lain udag-udageun tukang di cai. Buhaya ngawak-wak nyarekan jeung ngati-ngati. "Oi, peucang!" Peucang kalah seserian. Jag, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.